Bismillahirrahmanirrahim. Paslon ari eta hiji pasal syaratu tayamum ari pirang-pirang syarat tayamum asyaratuna taya 10 ayakuna tegasna kahijian bukti itu tayamum biturabin eta kutana wa ayakuna jeung yen bukti naon aturabu tanahna tahiran eta anu suci wa alla yakuna jeung yen ulah kabuktian itu turab mustamalan eta urut make wa alla yukhalita jeung yen ulah nyampuran hukana itu turab naon dakikun tipung wa nahwu jeung saumpamana itu dakik wa yaksida jeung yen ngamaksud jalma hukana itu turab pikeun tayamum wa ayam saha jeung yen ngusap jalma wajahu kana rarayana jalma wa yadaihi jeung kana dua panangan jalma bidor batayni kalawan dua cokotan wa yuzila jeung yen ngaleungitkeun jalma najasata kana najis awalan dina mimitina wa ieu jatahida jeung yen kudu ati-ati jalma fil kiblati dina madhab kiblat qoblahu dina samemehna itu tayamum wa ayyakuna jeung yen kudu kabuktian naon tayamum ba'da dukhulil waqti eta dina sabada asup waktu aya tayamum jeung yen tayamum jalma likulli fardin pikeun saban-saban fardu.